Cek cek. Halo. Udah mulai? Udah mulai? Oke, welcome back to my channel Aris Chaplin. Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga komen. Aris Chaplin sekarang akan membawakan Cabok, Carita Pondok. Selamat menyaksikan. Ah, aduh, nikmat euy. Alhamdulillah, poe ieu masih dipasihan kanikmatan lah. Keur ngopi. Aduh, ieu ngomong-ngomong ieu cuaca kieu we jeung kieu nya euy, panasnya hareudang. Beuki hideung we urang ah. Naekeun bae lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saha ieu? Ya, Pak, diparin. Oh, nya. Woi, Mang Udin keur ngopi di warkop Nya yuk biasa ngopi di warkop. Aduh dak karsel kieu jang da keur mah yeu cuaca jiga kieu wae ngopi ge asa kurang nikmat teh kitu. Ih, kopi naon sih? Ya Indo Cafe, tadi kan tos ngomong. Ai mana didangukeun teu emang ngomong teh tadi. Oh, nya cik atuh di gitaran Sok atuh. Belah mana nya gitarna teh nya? Oh nya eta tah palih dinya. Coba. Haling jang eta huluna bisi kayu. Dos tapak di gurun pasir merana karena panas hawanya. Aku pun merasa aneh. Gurun pasir mengapa panas hawanya. Coba dengar cerita ini. Apakah ini? Haredang, panas. Selalu panas dan haredang. Haredang, panas. Selalu panas dan haredang. Wih, bisa aneh. Ya, sakedik lah lumayan. Sok bade ngaropi jang? Ah, mangga. Bisi bade ngaropi, sok pesan ka ditu ka si ibu, engke dibayaran ku Mang. Mang maneh maksudna, lain Mang Udin. Mang Udin ge teu boga duit. Puasa. Ah, salah emang. Ih, Udin. Wih, Udin. latihan yuk ke bulan puasa tuh. Ujak-ajak teh. Kopi tuh ujak ajak. Kopi sorangan. Tadi ge aya budak anu ka dieu. Saha? Duaan. Saha ngaranna? Si Parit sareng si Dapa geuning. Teuing bade naon tah ranjeunna tah. Teu apal mang ge. Ka dieu padu naon we? Nya biasalah eta mah nyaranyi ge ngan sakedeung. Tong obrognya. Keur latihan mang teh jang kedeung deui da keriling. Keriling kitu tah keriling. Ya pasti jang amar teh pada aya nu dicarioskeun nya, tapi teu kudu diceritakeun sih mang geus apal soalna. Maneh teh pasti rek nyarioskeun nu kasih indah teh. Lain deui tah. Tapi mang geus apal. Yo, bener maneh ditarima nama ku kolotna. Ngan tapi sayang heh. Naon? Pada anjeun ditarima ge si abah nang kena teh tos teu aya jang. Ngomong gitu. Bener. Ieu mah tina badan emang. Tong sok kasar-kasar teuing kan gede teh. Anjeun teh tong sok ngalawan. Ika sing Atuh udah ngomong gitu. heueuh da ieu mah tina batin emang mudah-mudahan. Geus atuh udah ngomong gitu. Geus. Tong diperpanjang lah kita mah. Lewati bae. Terus kumaha? Ya kumaha maneh we maneh kumaha? Ayeuna di kamarana deui. Kamang kamana ting kamana teh tujuan. Tuh biasana maneh ari ka dieu teh sok naritah nyanyi.
Mana rek nyararannya deui teh. Ma, nyanyi. Ya. Eta nyanyi anu bola aya 5 teh. Balon bener. Oh, eta balon aya 5. Bola. Kalua. Bisa ka tuh? Kek mang aya kopi ya doh. Ngopi sorangan. Oh, sudah. Mesennya lah tuh. Wah. Wah. Aduh. Nikmat. Semoga pagi. Kabesekan jang euy, aduh heeh. Sok mana sih ngarek marsan mah jig mesen ka di bayaran ku bapak. Tas nya. Heeh. WIB-nya, WIB. Oh, nya Tadi jiga tuh. Amang, Oh, Samunian. mangga. Oke, ya. Yuk. Oke, dulu ya. Oke, wah, siap. Yuk. Assalamualaikum. Heeh, waalaikumsalam. Mang, kemana Mang? Mang, kemana Mang? Eta biasa disebudin tudung Bade naon? kepo teuing. Ih, amar kan 600 kali itu jeung si Tablo yo. Ani. Oh sugan. Yang satu. Oh, lumayan lah gitu deh. Nyawa ke PMS meureun. Si goblok. Bener nyawa. Bisa kan itu bareng nengan budak dan Ayo, Pak. Samunian. Hanya tiba-tiba ingat kasih abah. Kumaha kaayaanana. Duh, urang sakapeung mah ngarasa bersalah ka si Mangyana. Da kamari ngadak-ngadak ngomong kitu. Tapi da kumaha teu da ieu mah da ngaranna ge kata batin. Waalaikumsalam. Salah. Aduh, Gusti Nogung. Assalamualaikum sugan dibalik. Dibalik aing mah kunaon? Iya dia biasa banget. Piran besi abah ya. Tuh, udah orang ge sarua bae tiba-tiba inget we kitu teh. Urang di kamar kom. Rangot urang mah ti mangkukna. Di mana? Ti kamarina atuh. Ini sarua bae atuh. Kumaha ayeuna kaayaanna? Mang. Si abah, Heeh. si abah teh deh kamari gitu-gitu kene. Ngomong teh geus teu kuat bae. Nya tos balelo meureunnya. Urang bersedih bae teh din. Pusing. Sedih si Indah ka mana? Oh. Ambang bae. Oh tuh balik-balik kata budak mang. Nya uih ge uih padu uih bae emang. Nya biasalah eta mah da budak ngora zaman ayeuna mah kitu meureun keur jeung kabogohna bisi. Saneseng kabogoh pan tak ulah ku si abah ge tak ulah bobogohan. Ye oh benernya da eta budak teh masih sakola keneh teh si Indah teh. Atunya masih. Cinga tuh ngalagu bae taya gitar. Ngibur urang atuh din. Allah Urang teh keur sedih. lumayan ya Nuhun. hiburan lah. Sok atuh nyanyiin nu halus atuh. Naon ya? Urang bae tah. Oh bodas deui bae nya. Mau bodas. Ya biasa lagu mang ya. Mapai jalan satapak ngajuk-juk kahiji lembut teka rasa capena sabab daya nu diteang hujan angin dordar gelap kayak pisang kernyiuhan sanajan awak rancucut tepaduli kajen teuing. Betul lagu ieu sedih ieu maji. Laung sedih. Atuh laguna naon? Atuh naon sedih bae mane maji. Urang bersedih din. Acena. Atuh tong abak bae mah tereh kolot maneh ke. Mana mah ngomongkeun kitu. Nya tuh. Aduh, nah jadi baper kieu ya jelema. Sing gandeng lah. Sok atuh urang. Nyanyi kabar nyanyi ya ge. Di matamu masih tersimpan semua peristiwa benturan dan hempasan terbang. Geus cicing dah.
sedih baik. Wah, Orang teh keur sedih, mana bagi sedih baik orang teh. kayak atuh orang Cing enggak cing mah gitar lah. Ya, mangyana Nya, aya nama kieu we sing sabar, sing tawakal. Da hirup mah peuri, angot lamun can dahar. Salah. Lain kitu maksudna nya sing sabar, sing tawakal. Ayeuna si Abah kudur kitu. nya. Teu panginten tos sepuh. Tapi eta ari anu kata batin kamari mah nya kitu we sami sareng nu kamari. Mana mah ngomong teh kitu bae, teresep urang mah itu teh. Wah sok ngomong kitu atuh. Bari nage jama keur sedih teh. Ngomong kemen kitu. Pikeun heuleun bae yang menjadi jama teh. Geus lah, rajin ngomong gini aneh malah. Heh, Junaid. Nyaneh di teangan di kamari trik me panggih oge ayeuna. Naon mang? Tuh si Abah gering. Gering naon? Gara-gara dibobodok ku nyaneh. Nyaneh wawanean ngebor si Abah ngomong naik motor ninja. Di bawah jalan-jalan ka Tamkot. Ujung-ujung nama mawa sapeda. Sapeda na butut deui. Ayeuna tuh si Abah gering. Panas tiris di kamari teh daek paras. Ngomong nama geus teu kuat yana. Hidup dunia teh Abah teu kuat ngomong gitu. Maneh mun sakali-kali ngabur si Abah, keun bae. Tong datang ka imah si Abah. Namun nembongan digablognya nih. Ya Allah, merasa bersalah kieu si Abah. Sampai gering, parah deui. Naon anu pernah aku perbuat? Dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, delapan, salapan, 10. Pesan. Yang jangan jurus ya. Jurus naon? Barang teh nggak jurus we. Ya mah, can ge diajaran silat geus sayang ieu mun jurus. Lamun silat dilatih usah. Mengeanang ke jeung aa Kira engke sukan lah. bukan jam Heeh. seberapa? Isuk. Syuk. Heeh. Yuk, Teh Indah kemana? Tadi Cina pada kadieu, gini teh kadieu. Cina mah abah nagering. Kunon emang? Apa? Nyanta satu bu orang gunting kertas batuan, gunting kertas batu. Gunting kertas batu. Ya nah, Iya Abah, anak abah mana sih? itu Abah sih Indah. Indah, kita no. Indah, abah rek pesan ke Indah. Mun misalnya abah tos teu aya, kudu nurut ka Mang Yana. Sing jadi budak soleha. Ulah bolos ngaji, kumaha sakola. Ya, udah bobogohan heula. Da, nanti alik nih. Kang Yana, Mohon Abah ya. Yana pangajagaan si Indah, anak abah hiji-hijina. Mohon insyaallah. Terus urus kebun abah anu di Cibungur. Mohon Abah. Kebun tibu oge Yana. Mohon Abah aku yang diurus. Abah geus teu kuat Yana. Abah, ulah Abah. Bah, tuturkan pada tiana Abah. Asyhadu Allah Allah la ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Abah, udah Abah ulan ngageun yana Abah. Indah ngageun baturan Indah ka dieu sadaya. Abah.
innalillahi rojiun. Parantos muli ke rahmatullah anu nami Abah Awi bin Awang maut ayeuna pisan sakali deui innalillahi rojiun. Parantos muli ke rahmatullah anu nami Abah Awing bin Awang maut ayeuna pisan. Kelak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Abah Awing maut. Innalillahi. Atuh urang kan bebu. Hayu. Kelas kendang